Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyati ibadihi wa kashafa lahum hiyada jamalihi wa zakahum wa falaqa subha anwari wa afla'a alaihim syamsa asrari wa manna alaihim bi isbahi ni'amai wa ajlasahum ala kursi tauhidi wa qaddasa arwahahum wa a'tahum unsa azaimi wa fataha alaihim baba dzikri wa afnahum thumma abqahum li maslahati ibadi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa ummati. Amma ba'du ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi awahullahu fi kanafi wa nasaru alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatan. Man idza u'tiya syakara wa idza qadara faghfara wa idza ghadiba fatara. Wa qala aidan idza arada Allahu bi'abdin khairan faqahahu fid din wa zahadahu fid dunya wa basyarahu uyuba. Hadirin rahimakumullah, cunduk kana waktu ninggang kana mangsana pangaosan di kawitan tabu 10 langkung 10 menit. Ibu-ibu ningali heula waktu sote dulih kalangkungan teuing ngaos. Sabab ari kana ngaos mah tara aya nu hoyong lami leres bu. Buktina diperikeun ku ustad ngaos sok atoh. Keur budak diperikeun ngaos surat balas atoh nepi ka aki-aki atoh keneh wae pari ngaos teh nya. Ibu ngaos mending lami mending sakedap. Misi ngawaler mending lami ge sim kuring paham. Sabab sim kuring caritana jadi membalik langkung 45 tahun. Ngaler ngidul ngulon nepi ka Citorek Jasinga Cikunir nepi ka Baduy Pak Rangkas Bitung Banten. Udar ider 40 tahun kamana-mana sim kuring can pernah menakan jalmi ceurik sosongkolan hoyong lami ngaos can menak abdi. Di dia aya nu palai lami ngaos deui ka ceurik aya teh. Mun lami teh ngaos sok ceurik berarti. Ibu-ibu tos tuluh teh acan. Naroskeun tuluh sote ya ibu ari kana ngaos anu tadina ceng harge ngadak-ngadak tuh benten sareng kana artos, ari kana artos mah nu tadina tuluh ge jadi cenghar.
si ibu gaduh caroge nyaba ke Jakarta 5 sasi temuli setengah 3 meme subuh aya nu gegedor kana panto ditoong ku si ibu teh salaki kuring datang ngudar tulak panto teh bari dedalik degan tuluh leres bu sanggeus dibuka pantona carogena lebet calikna kursi tuluy ngodok saku masihkeun artos ladang nyaba tah ibuna ladang kuring nyaba teu balik 5 bulan teh alhamdulillah menang 10 juta ditampi moal bu ditampi sarta ku si ibu tuluy dietang kira-kira napa si ibu ngetang artosna lulutan moal karena artosna nu tadina tuluge jadi ceng hari kana ilmu mah nu tadina cenghar ge jadi lain urang dia hungkul bu urang mana-mana ge kitu sami ibu naon sababna ari kana ilmu teu ngaraos butuh ari kana harta mah ngaraos butuh leres mun rek ngaos mingonan ge ceuk kiai jam 8 di kawitan jam 9 datangna teh beres ngan lamun saur paku rek dibagi BLT isuk jam 8 ti subuh geus nongkrong di kantor desa bener nah kitu jami teh sanes urang dia unggul mata kiai ngaos teh kudu hati-hati naon sababna kiai ngaos maparin ilmu sanes maparin artos leres lamun maparin ilmu seueur teuing nu dipaparin sok puyeng leres eta teh kira-kira kiai ngaji 3 jam dewek nepi ka puyeng cenah lamun masihan artos seueur teuing aya bejana nu puyeng aya bu teu aya mun kiai bade ngaos jam ternyata 2 jam insyaallah mustami mulihna kukulutus tapi lamun rek masihan artos 2 juta ternyata 5 juta nu dipasihan kukulutus moal atau nu aya nyepanya nah gitu bu eta teh mayoritas jalmi padahal nu hadir di dieu mun kusim kuring ditaros walerenana benten geura bu ditaros bade ngawaler moal sing jujur nya punya ngawalerna sing jujur bapak-bapak ngawaler sing jujur penting mana harta sareng ilmu sok waler bu dua nama mau aku sinaros bu abdi teh upami hiji penting harta penting ilmu ciso setuju penting ilmu laras bu ku abdi didoakeun ibu-ibu nu teu ngajawab carugena sing kawin deui nah mun parawan sing dikawin aki-aki penting harta penting ilmu ibu penting setuju pak sing kompak lah sing kompak penting harta penting ilmu penting tak eta jawaban teh bener ngan teu jujur nah so kelentaros ibu ari milari ilmu sok unggal dinten sok samingon sakali kiai di dia ari ngaos samingon sakali ge ari purun ya punya hari milari artos ibu sok samingon sakali sok unggal dinten hari ditaros penting ilmu pantu jujur eta teh bu lelas bu ibu-ibu nu teu ngawaler eta teh bingung sim kuring ge paham rek ngajawab penting ilmu cici ibu dipikir-pikir teu boga duit 1000 rek ngajawab penting harta sieun lepat ya bu leres bu nyata nama ibu teh terang nisbatna ilmu sareng harta ibu uningan teh nisbat ilmu sareng harta bu wartoskeun ulah bu make basa syair ti ulama fa in kunta damalin walam takun da ilmin ka antalaka hufun walaysa laka rijun kartos bu hapuskan lah lamun anjeun boga harta tapi
tapi teu boga ilmu lur anjeun boga sapatu tapi teu boga suku. Harta lili barat sapatu, ari ilmu lili barat sampean. Penting sapatu, penting sampean lu. Kembali itu boga suku biasa boga sapatu. Dan ulah poe meuli sapatu ari suku teu boga rek disuhun sapatu teh kan. Bener. Ibu-ibu ge paham. Sanajan gaduh sapatu lamun balik ka pasar teu gaduh sampean dugi mah. Teu gotong batur mah tak lepinya Bu. Tapi sanajan teu gaduh sapatu lamun gaduh sampean ka pasar dugi mah. Ngan kurang pantas tadi sepatu mah bener Bu. Jadi dua lagi penting, harta penting namun ilmu langkung penting seperti sepatu jeung sam. Saha harta terpenting Ibu. Dina kehidupan dunia harta dimisilkeun roda dina kendaraan. Mobil wete supirna pinter bana kempes gancang maju nama. Iman kuat sholat getol. Ngadamel bumi tepat 32 artos tanah beres mah kempes bana. Udah kuliah tepat dibiayaan tanah beres mah. Tak kempes bana Bu. Maka agama Islam itu agama yang mendorong kemajuan, bukan agamanya orang-orang pemalas. Tipe umat Islam kerja keras, cerdas, ikhlas. Kerja keras semangat digawe, cerdas make ilmu, ikhlas sabar we hasilna syukuran ka Allah. Eta tipe umat Islam. Lain dia mah umat Islam teh keur mah belagu ngedul macam. Walaupun negara NKRI ini warga negaranya mayoritas umat Islam, tapi kalau tipe umat Islam bodoh bari ngedul, insya Allah perjuangannya akan kalah oleh orang-orang minoritas. Betul Pak? Kerja keras, semangat digawe, cerdas make ilmu, semangat digawe make ilmu, tamuh laku beres Bu. Sok tukang bas nyen kursi make ilmu, insya Allah suku kursi panjang saware. Tukang tani melak pare PUTW salah ngurus anu lintuh pare atau jukut. Di mana jukut lintuh parena begang nu buncir nu boga sawah atau muni. Tapi artinya apa? Umat Islam Bu kadana kerja keras, cerdas, ikhlas. Agama Islam itu agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tidak berarti mentang-mentang agama hanya ibadah saja yang dianggap penting, harta juga penting, betul Bu. Tapi ilmu lebih penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di hadapan umatnya mencakup 3 unsur penting yang didakwahkan oleh Rasul. Satu yang didakwahkan oleh Rasul masalah peribadahan, kedua yang didakwahkan oleh Rasul masalah kesejahteraan, ketiga yang didakwahkan oleh Rasul masalah keamanan. Salira damang artos seueur ibadah getol negara aman raos teh. Coba dibalikan awak gering dapat teboga duit. Salat ngidul negara kacau nikmat mah. Mata ngalangkungan pangaosan ieu muga-muga urang ku Allah taala dipaparin iman kuat. Amin. Dipaparin ilmu nu seueur. Amin. Dipaparin harta nu cukup. Amin. Nu bodoh sing jadi pinter. Amin. Anu lemah iman sing jadi kuat. Amin. Anu ngedul ibadah sing jadi daikan, nu seuseut rezeki sing jadi jemar, nu pakir sing jadi beunghar. Sabias didoakeun beunghar ku abdi urang dieu. Kuing ngaos ti dieu wios beunghar wios. Moal keheul ka abdi, waduh aing gara-gara ngaji ka Kiai ti Tasik eta balik isukna jadi beunghar. Kajeun cenah naon? Rumah tangga nu weg sing beuki weg. Amin. Nunggus sarayod sing weg deui, nunggus parubung ge sing baralik deui, nu can menang jodoh sing menang jodoh nu maslahat dunya akhirat. Amin. Nu tarik abina can laku. Modal neangan kebagjaan teh bukti Bu.
jalma nu boga akal sampurna hirup rek neangan kabagjaan rek pilari kabagjaan dunia akhirat make alat nu tilu hiji iman nu kuat dua ilmu nu seueur tilu harta anu cukup tilu alat kenangan kabagjaan dunia akhirat. Ari harta mah ulah seueur cukup leres ibu mending seueur mending cukup bu tapi sok aya nu seueur datang ka kiai minta doa nomor hiji yang mana doa nomor hiji teh Pak tercana ngaji bab doa nangge kungsi sarogan bab doa ka kiai cajan bab ijabah can apal bab doa can apal doa teh Pak beda-beda aya doa syukur adab aya doa husnul adab aya doa li izharil faqih aya doa qiyaman bi rububiyah aya doa li izharil ubudiyah can ngaji bab doa ka kiai datang minta doa nomor hiji jika begitu dibaca langsung beungar cek kiai teh Kang hayang naon watak minta doa nomor hiji hayang ngajaran beungar sagala loba ulah Kang sagala loba manipu lah hayang ngajaran kulantaran maksa ku ajengan dibere baca ya Kang bacanya kumplit di kiai mah doa sagala loba aya Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran atini milkan aliman bacanya Kang siap usatuhun aing moal salah beungar ye cek kiai ulah ka ato kunaon aya syaratna macan nu bieu teh hayang sagala loba teh naon syaratna ajengan puasa 17 tahun kakak luas sudah dilu poe puasa no Allah 17 tahun puasa mah henteu dibaca ame satahun ngaduk-duk Allahumma inni as'aluka an tarzuqani rizqan katsiran atini milkan aziman ku Allah dikutung wah ieu jalma minta beli badak minta harta loba geus ku aing dibere segala loba kok tasya boga mobil 100 boga sawah 100 hektar boga kebun 200 hektar ngan ku aing rek dibere hutang 20 triliun nikmat moal tumpak motong mobil Mercy hargana 2,5 miliar misalkan duit 500 juta hutang 5 triliun ceurik mapa jalan bener kan mending kana tumpak motor butut misalkan duit 10 juta rek meuli surabi loba sasana bener kan nikmat teh dina seueur segala loba ari teu cukup henteu jadi nu sae mah rezeki mah anu cukup suhunkeun rezeki anu cukup. Tapi sanajan penting rezeki bukan segala-galanya. Ibu lamun ngabogaan angkehan, wah tenang salaki kuring beunghar, rumah tangga tang tuwawal bohong besar bu. Lamun harta manying dijadikan pondasi rumah tangga, jalma anu baleunghar ulah pipisahan. Aya nu beunghar pipisahan rumah tanggana aya. Lain kurang beunghar, kurang kuat iman. Kurang kumaha beungarna teu manying dijadikan pondasi rumah tangga. Bukan segala-galanya harta itu bu. Mana buktinya? Dengan hartamu kamu mampu membeli ranjang yang bagus, tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli tidur yang nyenyak. Leres nu ranjangna saya can buku tiprak sarena komo meunangan jupun. Ladang korupsi mun pejabat langsung ditangkap ku KPK bener gelisah sarena laras bu atawa nyeri waos cisok bu tibra moal sare di ranjang alus bukan segala-galanya bohong besar. Dengan hartamu kamu mampu membeli rumah yang bagus, tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli kehidupan yang damai. Betul? Aya nu sok pasia di gedung Sigrong aya kunaon burung galelo nu burung jeung nu gelo. Teu eling kabeh cicing di lain kurang sigrong imahna, kurang eling, kurang kuat iman, bukan segala-galanya. Dengan hartamu kamu mampu membayar dokter yang mahal, mampu membeli obat yang bagus, tapi ingat hartamu tidak akan mampu membeli hidup dan membeli sehat. Betul bu? Hidup bisa dibeli teu, lamun bisa dibeli hidup nu beunghar moal maraot. Ka dieu nu beunghar maot teu? Maot. Ari damang ku obat sanes. Lamun damang ku obat moal aya dokter gering. Aya wartosna dokter gering ka dieu aya. Oh, bener-bener nu geuning dengan maot ya aya dokter. Bukan segala-galanya bohong besar.
Dengan hartamu kamu mampu mengoperasi plastik wajah yang jelek menjadi cantik. Tapi ingat, hartamu tidak akan mampu memberi hati yang indah. Betul? Aya nu geulis tapi hatinya juga gelis. Bener kan? Na'udzubillahi min, bukan segala-galanya, bohong besar. Ilmu sanajan penting, bisa dijadikan fondasi rumah tangga. Ibu, cek si ibu tenang, salaki kuring pinter, tangtu rumah tangga wobod. Bohong. Nu beungar anu pinter aya nu pipisahan, profesor dokter aya nu pipisahan, kiai jumhur loba santrina pinter ngajina, loba aya nu pipisahan. Aya lain kurang pinter, kurang kuat iman. Ilmu temanyin bukan segala-galanya, tapi anu segala-galanya naon? Iman. Tadi tilu, iman, ilmu, harta. Lamun rek leungit harta heula, boga harta fakir disebutna. Lamun kuat iman, insyaallah jalma fakir sobar dina kafakiran, sehingga kafakiran terjadi sumber kejahatan. Betul Bu? Boga ilmu bodoh disebutna, tapi kuat iman, insyaallah mah bodoh ka totoloyo, nu bahaya mah bodoh ka totoloyo. Jalma bodoh daek diajar mah kasih Allah Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasaurang di mana jalmi angkat ke pengawasan, niatna ikhlas, tiap lengkah mupus dosa, tiap lengkah datang rahmat. Alhamdulillah. Malah mah aya nu leuwih dahsyat, saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalmi nu angkat ke pengawasan bari ikhlas niatna, memeh ngalengkah sampeana dosana dihampura ku Allah taala. Alhamdulillah. Bios euy ngaos dihampura dosa ku Allah, luruskeun niatna. Lah kena rek aya kiai ti Tasikmalaya aya yang nempo rek ngaji geus sakali mah isukan mun aya deui moal ngaji geus bisa panggil ulah luruskeun niat milari ilmu pikeun ngadangdanan ibadah supaya kenging ridho Allah. Tujuan mah hiji Pak, nihayatul matlub init ka sawah macul rek leuwih rek nangan pare di mana hasil pare rek dijual geus jadi duit rek dipake modal milari ridho Allah. Istri taat ka coroge, lain peda kasep keneh, lain peda beunghar keneh, tapi kuring hayang jadi awewe nu meunang ridho. Lalaki ngurus pamajikan, ngurus budak, lain peda geulis keneh, lain peda ngora keneh. Rek hade rek goreng ge pamajikan kuring, kuring ngurus anak jeung pamajikan, hiji tujuanana palai jadi lalaki nu meunang ridho Allah. Ti sok Bu. Aya kira-kirana ieu mah ari kakara kawin bahasana AA, ari geus boga budak bapana, ari geus boga incu akina. Beda-beda. Ulah dibeda-beda Ibu. Ikhlas geus. Jadi paling pentingna iman. Ilmu hiji cahaya pikeun nyaangan perjalanan hirup. Di mana jalma hirup di dunia make ilmu sapertikeun lempang di nusaan. Boro-boro ning rumpil, boro-boro ning rata sanajan rumpil lempang di nucaan salamet. Naon sababna? Bisa milah, bisa milih mana tincakeun, mana lengkahan. Ngan pangpentingna iman. Jalma bodoh tapi kuat iman. Jadina jalma bodoh kersa milari ilmu bari saur Kangjeng Rasul an-nasu kismani al-alimu wal muta'alimu wa ghairuhuma hamazun. Manusia rek disalametkeun ku Allah sa Rasul ngan dua, hiji nu pinter jadi guru mursyid, nu kadua jadi murid bari ikhlas ngajina, murid sodik disebut. Bodoh tapi teu daek ngaji, pinter tapi teu ikhlas dina ngurukna, hamazun. Naon hamazun tong dilogatan nyeri hate kan. Geus we sederhana, ahlul fitnah, jalma nu sok fitnah ku duit, sok fitnah ku perkara nu aya di dunya. Ad-dunya akdarun, dunya jeung eusi-eusina akdarun, kadaratun, lain kotor maknana kacau. Awas, gara-gara dunya hirup bisa jadi kacau. Aya nu soleh keur fakir ari geus beunghar kacau aya. Cek si ibu, aduh aing ngadoakeun anak salah bari teu init ka Jakarta salaki muga-muga Gusti
soleh ari geus loba duit leungit tunggal peuting balik jam 3 malah satahun teu balik-balik geus beungar cuk si ibu aduh boga salah kitu jadi leungit wae geus beungar mah asa mending keneh pakir dewe geus bareto salah ngadoakeun ibu mah bu ngadoakeun caroge sing lancar usaha bareng Gusti bari ditambahan rusdu taufik jeung hidayah beuki loba duit beuki soleh kapitna aya panjang mah yang urang ngaji cek bapana mung cenah kagok bapak keur ngitung duit ti isu teu ka asar can alus ngitung duit balas ngresep ngitung duit mung ngaji aya atawa teu boga duit mung ngaji di Kang hayu urang ngaji lah mung kunaon Pak Rusi teu boga duit kapitnah ku teu boga duit atau kapitnah ku boga duit pangaran nu aya di dunia jadi fitnah kabeh kacau dinisbatkeun kana kurang kuat iman nu matak urang seueurkeun amal soleh pikeun memperkuat iman urang seueurkeun amal soleh Pak ari iman dina hate malulu seperti ruh dina jasad ibu ulang ngantosan sumping kasayan ti caroge nu teu boga iman sebab jalma nu teu boga iman teu bisa mere manfaat ka batur ngan gawena ngamangpaatkeun batur nu teu boga iman mah bu caroge teh mikirna aing boga pamajikan geus 10 tahun asa can merena naon ka aing teh tapi caroge anu boga iman mah bu lain kitu kuring boga pamajikan geus 10 tahun naon manfaat nu geus ditarima ku pamajikan kuring nu datang ti diri kuring sajero 10 tahun wah aing teh kaasup salaki nu teu bisa mere manfaat ka pamajikan sok aya awewe anu ngadu geuningan ka budakna ujang bapak sia mari aya teh aing teh sok ripuh mending kene eueuh salaki teu bisa mere manfaat gawena ngari ripuh pamajikan eta iman pentingna iman dina hate malulu seperti ruh dina jasad lamun jalmi jasadna jangkung badak tapi teu aya nyawaan aya manfaatna teh aya bu kang rek mana isuk-isuk panggul pacul mani gancang lempang teh rek nyawah aing nah isuk pisan 2 hektar nyawahna ge geuning teu moal balad aya di imah sabaraha 10 urang jangkung badak geuning teu milu paeh kabeh aya manfaatna moal wah, ibu rek ke Jakarta sieun di baturan kulimaan tapi tenyawaan kabeh jadi leuleuh mah. Pak taros si ibu, bu, kersa teh bu, gaduh caroge, beunghar, kasep, pinter ngan tenyawaan. Kersa teh teu sudi teh ibu, apa tenyawaan mah teu bisa mere manfaat. Mata can Kanjeng Rasul khairun nasi anfa'uhum linnas. Pang alusna jalma pang manfaatna pikeun jalma hayang ngitung harga derajat urang jadi anak nu kumaha ceuk bapak tanyakeun urang jadi salaki tanyakeun ka pamajikan ari uing salaki naon salaki anu hebat atau salaki goblok pan aya kan Rasulullah mah disebut orang hebat bojo Rasul mah saking solehna Rasul osok ngalap barokah kana ngaleueut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapak osok di alap barokah ngaleueut ku bojo osok lamun keur ngaleueut teh cici ngecilukul bojo teh hayang ngadaguan sesa sugan we aing katularan solehna ku caroge osok bu tara bu pahara cek si kunaon eta salat subuh ge ku aing ditalapungan menyang ngalap barokah kalau kitu bener Rasulullah maupun di alap barokah ibu Aisyah mah bojo Rasul anu-anom geulis jaga pinter sok jadi rawi hadis ibu Aisyah mah sok lamun Rasulullah ngaleueut teh sok ngantosan gigireun aya sesakna buru-buru dileueut hayang katularan solehna jadi caroge teh ibu diidolakeun hayang aing hirup pos caroge tah eta hebat mah Rasulullah mah cek putrana ayah anda bagus ayah anda hebat cek istrina suami hebat cek mitoha minantu hebat cek indung bapak anak hebat cek tatangga hebat bener urang mah ayat cek tatangga hebat cek anak hebat ngan cek pamajikan salaki goblok kunaon koret aing mah boro-boro ka batur anu seteh teh mah yang kapuji mana ya begitu Rasulullah mah semua kalangan menganggap Rasul orang hebat naon sebabna Rasul disebut orang hebat kan
sabab Rasul tara amak. Maka Rasul berpesan la taqdob rawahul Bukhari. Sim kuring sok ngadoktrin budak santri lamun balik bapak nyarikan indung baca hadis Rasul. Kayak Pak ulah waka amak indung aing dicarikan nepi ka ceurik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqdob rawahul Bukhari. Era geura bapak maneh. Jadi jagoan mah di imah tuh elehkeun preman indung aing dicarikan ulah bapak la taqdob, tidak boleh marah. Sok urang getol barang bere ke pemajikan pamelikeun perhiasan 120 jutaan, bajuna mun meuli 10 juta, tapi gawe poporongos jeung popolotot ke pemajikan betaheun hirup jeung urang moal. Mantak rumah tangga teh kudu make ilmu. Ilmuna loba rumah tangga mah, ilmu menjadi suami yang baik, ilmu menjadi istri yang baik, ilmu menjadi menantu yang baik, ilmu menjadi mertua yang baik. Desakapun urang sok jadi mitoha, beres. Cakapun orang jadi minantu cek mitoha orang teh pan minantu osok mi hape duit ke cara kabojo osok cara 100 juta neng tah 100 juta ulah mi hape kan nalang saweun ke pemajikan aing dikawin teh jadi tukang kapi hapean jika sumere taneng 200 juta waduh atokeun dibawa bukan 200 juta padahal dia beli motor sok dipinta deui bener aya kene duit 200 juta beli motor mi hape tangaranan kitu tapi ulah dibasakeun mi hape jika mere taneng 100 juta baliknya bah ditaroskeun ku urang neng aya kene artos 100 juta bapak teu aya kantun 80 juta deui dikemanakeun dibikeun ka bapak abdi geuning teu bisa bayar akang diteleponan ku abdi higana handphone ngedrop batuna teh ku abdi tidak akang masoleh dipasikeun we tapi tak dari menta kang naon atuh nyinjeum tak belangko sawah dipikeun kumaha ceuk minantu nu alus neng bejakeun ka bapak tong dibayar 20 juta mah belangko pulangkeun deui ka ditu eta minantu nu alus bener kan geuning tong dibayar kang da apa mitoha teh orang hebat minantu tahu diri mah mitoha teh apa orang hebat naon kahebatan mitoha Pak terang ge bisa naon kahebatan piraku saumur hidup jadi minantu ge pal mitoha kudu wawuh ka mitoha teh orang hebat naon manguruskeun pamajikan beres baheula keur anu keur leutik keur nyusuan mitoha lain mitoha ada ka rumah sakit mayar 50 juta anu mayar urang eta mitoha berarti nyaho orang ek jadi minantuna ban sekolah beak 200 juta 500 juta geus pinter sekolahna geus luhur ngajina geus lila rupana geus geulis dikawin ku urang mitoha minta bayaran teh bayar heula ka aing sugan henteu jeung we ujang bawa anak bapak teh moga-moga hirup sing maslahat teu minta bayaran maka lamun hek minantu tahu diri apal harga mitoha orang hebat naon panguruskeun pamajikan moal segede kieu mun teu diurus ku indung bapana bener kan matak 20 juta mah ulah dibayar neng bejakeun jeung ka bapak ka ibu bejakeun kunaon tong dibayar 20 juta mah dipake mayar urut nyerina indung anjeun ngajurukeun hidup oge mah kabayar saeutik eta mah tuh bejakeun ulah dibayar bapak cager teh ayeuna cager Kang alhamdulillah hayu cenah urang longok ka ditu mawa deui 20 juta bisa rek mamayu mitoha alus teh Kang datang teh ka ditu mitoha ruwasion bisa garek nagibat dilongo datang ka ditu gelap noy neng ka dieu neng nyarekan teu caroge hidup pedah ku bapak diinjem 20 juta henteu bapak boro-boro nyarekan nyebutkeun ge tong dibayar hitung-hitungan tuan ngurus abdi we sakitu mah belangko na pulangkeun teu butuh belangko karena jeung ka bapak bikeun deui malah abdi mawa 20 juta deui ceuk akang bisa mamayu bapak teh sok ceuk mitoha minantu aing minantu hebat bener kan hebat teh minantu mun kitu hebat mikir mitoha ge lamun aing boga anak 3 awewe kabeh lamun meunang ceuk agama ku aing dibikeun kabeh ka jelema eta bener kan teu kudu nengan minantu goblok geus hiji ge cukup bener minantu juga itu minantu tahu diri kunaon tahu diri kan man arafa nafsa faqad arafa rabbah jalma nu nyahok kenal ka Allah tahu diri kan jadi nyahok kana diri teh nyahok ka Allah itu hirup sakade kieu kusa diurus ku indung jeung bapak maka sakapeung sok curhat pan istri teh
ka urang datang nyaba teh, Kang bapak akang teh nyarekan ka abdi teh kamari budak diberi duit leungit, tetangga tuh menang ditanya, datang nyaba sok ditulin istri lah ke Pak, oh mana mau aing kekar datang geus dililieur di si ingat Kang mito istri mah perlu tempat curhat. Lamun urang boga pamajikan kudu jadi pendengar setia, mun nyaritakeun masalah naon wae gekeun we entong direspon istri mah. Walaisa zakaru kal unsa teu kawas urang awewe maka lamun boga masalah teu perlu selesai, nu penting hati teu nyeri tak ngabejakeun teh supaya ulah nyeri. Tinggal diusapan ke urang nek hampura hade goreng ge bapak akang bari diusapan mun perlu bari ceurik bae betoh nyarekan ge salaki aingnya aheun tuh ngepong hatena bener kan kada ulah direspon geus ku aing bapak aing toyok bae mah cek pamajikan entong kang tong ditoyok dari hayang kitu awe mah hayang ku bebeja hate plong laras mo lain kudu diselesaikan geus urang riungkeun make kubu kepala dusun ajengan wah ngawirang aing kita mah goblok salah kita tak eta lalaki teu paham awewe nu matak rumah tangga panasehat teh gara-gara lalaki teu paham awewe teu paham lalaki isti jelaskeun Al-Qur'an walaisa zakaru kal unsa lalaki teu kawas awewe bener Bu postur tubuhna ge beda awewe mah make kacamata BL make helm make jaket kulit sepatu Rolling Stone, make celana bruzin, tumpak motor ninja anu 250 cc, liwat lalaki apal sanajan di helm, awewe aing apa bener, sama postur tubuhna beda awewe mah kan.